Ayo Ayo. Tos teu kiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Jawabna teh bangun harewosan kawas numbung kadengieun kutika tak kitu aki kitu tah ini har Neng Tika jadi Neng Tika teh incuna Nyi Nemi sujang cek Nini Salasi bangun ngarenjag mohon mi upami laras mah berarti incuna apa inten kumargi kapungkur waktu saat acan nikah abdi kantos amangan kabumina nya nambah emut ayeuna mah didinya abdi sakade kali perhatian ku hiji gambar lukisan istri nganggo rangsukan kabaya disanggul gelung anu ngajeblak dipajang dina dinding ruangan tengah nya sanggembus Sopi harita ngajelaskeun eta istri nu aya dina lukisan teh gambar ronggeng Nemi dina Tika cenah harita abdi tepati meratoskeun alhamdulillah jang Neruk cup waya jalan komo mentas mami kitu mah. Kalau rasan jalmi anu bade dipilari teh turunan Nemi kene. Jadi hayu ayeuna kene urang ka ditu. Insyaallah si Neng moal naon. Mung salembang kudu saurang deui ieu teh saha teh. Tadi teh jujunya. Sanes juju. Tapi uju ki uju. Adi misan kuring eta teh ki. Adi misan. Sumon. Pami kitu mah hayu atuh ki. Urang enggal-enggal nyusulan hayu jang hayu ari eta nini adek milu moal nah bade ngiring tapi bade di dieu we aki Juhari ngaret tumanya ka si Nini Salasi Nini oge hayang milu namun urang susul ku sadara ya bawa lampu senter na sujang tembang Nini Salasi atuh geus kitu mah tetalangke deui mananehna gura-giru indit ninggalkeun eta imah. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu ayeuna kocapkeun Tika harita teh manehna terus ngudag-ngudag arah datangna sora rasaan asa deket tapi barang disampeurkeun bet ngajauhan beuki penasaran manehna terus ngudag nepi ka tengah leuweung nu akhirna anjau ka tempat ruruntuk imah gedong Nyi Nemi teh. Mimitina mah Tika can mireungeuh ngan pasila kalilaan mah kakarak manehna sadar rungaringeuh reuwas aya murengked sieun ongkoh saheulaanan mah manehna terus ngajanteng nyang hareup ka arah ruruntuk imah gedong Nyi Nemi ceulina ngadadak rancung deui ku ayana sora-sora Tika yakin lamun eta sora asalna ti alah ruruntuk imah gedong Nyi Nemi malahan mahena geus bisa nagaskeun lamun sora eta teh sora uju mangrupakeun ritual pikeun nyambat dedemit leuwih ronggeng seak karasa angin tisnyak teuing ti mana datangna ujug-ujug muter di sakuliah ruruntuk imah gedong Nyi Nemi ngong telila deui kadenge sora nu kakawihan
Kawih tembang Sunda nu kawilang buhun ngan anu beda ayeuna mah nu nyanyina sada sora awewe. Anu ceuk beja eta teh jadi hiji kawih sakral ti sabagian jalma nu percaya pikeun ngondang lelembutan. Jajantung tika jadi dagdigdug. Ratug tutunggulan ambekan ngadadak berat alatan kasedak kumurengkedna hate. Geus puguh bulu punduk mah carengkat. Rek saha nu teu kitu sabab eta lagu teh ditembangkeun ku jurig marakayangan sorana ngagelik tur mata kukurayeun. Di sisi lain mehna kasima kukayaan, tapi di jero batin terus barontak. Satekah polah tika ngepeskeun rasa kasieuna, teuing kunaon hatena ujug-ujug hariwang kana kasalamatan jiwana uju. Daripada ngagugu rasa kasieuna nu antukna tika mimiti ngalengkahkeun sukuna. Ketayap lengkah tika bangun lendo ngajug-jug ruruntuk imah gedong nyinemi. Na barang geus tepi kadinya ana gebeg teh tika lain dikira ngarenjagna. Kocak mehna ngajerit. Ngocak setengah luncat ka tukang. Paroman ngadadak pias dibarengan ku panon molotot mencerong kana tetenjoan nu aya di hareupeunana. Mitra kaum dangu kasampak uju geus jiga jalma anu leungit akal sehatna. Manehna keur ngabedel beuteungna sorangan ku susuk emas nu keur dicecekalna. Eta susuk anu dijieun tina emas teh bet maniku seukeut kacida. Seret burial pejitna ngeburial keluar bareng jeung ngacerna getih beureum. Geus kitu na atuh tilati harita ceug si pejit anu geus budadelan dina beuteung uju teh dicekel tuluy dihuapkeun di dahar. Uju ngadahar pejit mehna sorangan. Uju tika ngagero niat hate hayang muru ka uju ngan kapugag. Alatan juru matana sajorelat nempo aya kehadiran jirim sejen nya barang reteh direret kalebah ruruntuk imah gedong nyinemi. Memang dirinya geus aya nu ngajanteng. Saurang awewe teu jelas rupana alatan katutup kubukna anu ngarawig ka hareup. Mitra kaum dangu paniatan tika nu hayang muru nulungan uju jadi kapugag. Lengkah sukuna tekebat ngan bati ngajeten badis arca. Teu panonna padu tetep jeung eta jirim awewe. Sabenerna hayang salumpat lampet lumpat ngejat tapi teu bisa. Karuhan rasa kasieun mah lain catur keunenana. Geus kaliwat tangan muncak kana ubun-ubun. Mitra kaum dangu akhirna mah tika ngayak-yak di dinya. Bari panon mah terus merong ka eta awewe sabari manco merhatikeun kajadian demi kajadian anu katempo di dinya kumanehna dina mangsa harita. Brai buuk eta jirim awewe anu nutupan beungeutna lalaunan disingraikeun. Seutik-seutik ngabrehkeun rupana barang breh katenjo koceak tika ngoceak. Tika ngoceak bari jeung undur-unduran ka tukang. Kudawat sukuna ti kudawat kana catang blak bae labuh nang kadak bengkang. Nyawa asarek sahososeun ngalayang bakating kusoak nenjo rupa eta awewe. Rupa anu matak mural kasing saha wae nu nenjona. Timimiti tarang nepi ka gado oge kulit-kulit beungeut nyenglet jiga kasopak. Cindakna dina beungeut geus eueuh kulitan nyasakeun daging buruk pinuh ku bilatu. Kulit beungeut memang masih ngaplek keneh malahan tika masih bisa nyidik-nyidik. Beuki disidikeun teh kasoak jadi kalah ka beuki angot. Sabab maena apal pisan kana keuretanana. Keuretan beungeut anu bleg sarua jeung lukisan awewe nu dipajang dina tembok ruang tengah imah indungna. Tika asrod-asrodan mundur bari bibir mah hayang sapok-pokkeun nyarita tapi hese sorana kalah nyelak dina tikoro. Bati hate we anu tagiwur lain ukur rasa kasieun anu aya tapi geus dibarung ku tanda tanya saha atuh sabenerna eta awewe teh.
Mitra kaum dangu can ge kumpul pangajianana. Eta jirim awewe ujug-ujug ngalayang nyamber awak uju. Tuluy digusur teuing dibawa ka mana. Ngareles ditukangeun ruruntuk imah gedong nyinemi. Nenjo kajadian eta tika nu masih keneh ngayak-yak can bisa kukumaha teu bisa walakaya. Ngan sanggeus redalila sarta pangajianana geus kumpul deui jung baena cengkat. Sanggeus ngarasa tanagana kumpul ngan berebet bae terus lumpat ngudag ka palabah eta awewe anu bieu ngagusur awak si uju. Ngan samemeh nepi ka nu dijugjug palabah jalan satapak sisimpangan ku kabeneran teh Pasarandog jeung Herman oge nini Salasih katut Aki Jahuri atawa Aki Juhari. Ngaranna Jahuri Juhari, mitra aneh ngarananya. Kang Herman, si Uju Kang, si Uju Kang, si Uju Kang. Cek tika bari nuduhkeun ka palabah Uju digusur ku eta juri. Tah geuning, neng, nya neng, kamana Uju? Kamana Uju kamana? Kamana Uju neng? Tanya Herman bari meper nu jadi pamajikan. Maksudnya bari meper nu jadi pamajikan nu masih katingali soak. Nini Salasih oge sarua milu marancahan sabisa-bisa bari leungeunna ngusapan sirah tika. Sakedapan mah tika can waka bisa nuluykeun nyarita. Tina ngatur napas heula pikeun nenangkeun dirina. Teu lila ti harita dirasa geus tenang pok manehna balaka. Uju dibawa ku jurig. Dibawa ku jurig. Mohon Kang, nembe mah Uju teh aya di dinya tah. Eta di dinya. Terus mainna ngabedel beuteungna sorangan Kang. Hiih. Ngabedel beuteungna sorangan? Nya Kang, malah pejitna oge di dahar ku sorangan Kang. Ih, astagfirullahaladzim. Uju, nya Kang. Nya Kang, tapi geus kitu tuluy digusur ku jurig. Dibawa ka ditu tuh. Ka tonggo tuh. Anu tiluan narempok anu dituduhkeun ku tika. Kabeh nareuteup katerusan alah kulon jalan satapak anu ngajugjug ka leuwih ronggeng. Ngadadak Nini Salasih robah paroman. Ret ngareret ka Aki Juhari anu direret geus surti pok mehna nyarita. Enya budak pasna dibawa ka leuwih ronggeng. Ka leuwih ronggeng? Tanya tika dibarengan ku paroman kaget aya di kieuna. Pandidinya jasad nyinemi dilarung baheula teh. Mitra ngaran nyinemi dina ceulina tika dirasa-rasa bet asa geus teu asing. Mehna jadi ras inget kana kulit kana lukisan anu dipajang di tengah imah kolotna. Maksud teh kulit anu tadi dinu jurig nu bieu nembongan. Terus ingat kalau lukisan rebu-rebu tanda tanya mimiti nyang karukina hatena. Naon atuh ieu teh artina? Aya naon atuh anu sabenerna? Cek jero hate tika can manggih jawaban. Mitra kaum dangu sabot keur ulang kitu Nini Salasih nyarita ditujukeun ka berdirina. Soal eta mending urang ejakeun heula neng. Nu penting ayeuna urang susul Uju heula ka ditu palias bisi kumaha onam. Nya neng, mending urang susul si Uju ayeuna mah heula. Cek Herman sama madegan. Bari bingung-bingung oge tika antukna unggek nyeluyuan geus kitu mah bring bae maranehna geuwat lumampah setengah lalumpatan. Kapalebah ngareresna jirim awewe nu ngagugusur awak Uju teh. Mitra kaum dangu teuing kunaon saja jalan nopatan teh
Mindeng kalangsu jadi mindeng ngatog alatan kaya anu sakitu poekna ngan kacangan ku lampu senter wungkul weh eta oge ngan saukur dibawa ku Herman. Ari obor mah teu dibawa ditunda di imah Nini Salasi da beak lisahna. Tapi da kitu anggar cahaya baterai teh teu bisa nembus ka jauhna kusabab kaayaan pinuh ku kabut. Untung si Nini Salasi geus mindeng ngaliwatan kadinya jadi seetikna bisa jadi panuduh jalan. Menang saparat jalan asruk-asrukan di tengah meredong na leuweung antukna tepi oge kalau dimaksud. Sadatangna kadinya anu opatan ngaroceak reuas ku disampakeun tetenjoan anu mata keung. Di mana palebah leuwih ronggeng kasampak satengah awak Uju ti suku Samet Beteung mebes ka jero. Ka jero taneuh da leuwihna teh geus saat. Pas tengah-tengah pisan eces Uju jiga dibetot ka jero. Pedah katempo kaluar leungeun anu ngabedolna. Kaayaan Uju memang taya reaksi nanaon da puguh geus maot alatan beteungna anu budal badil sebalikna anu opatan kalah ciweuh bingung ku pipetaeun. Rek kitu kumaha rek kieu kumaha bingung malahan ti kamah sempet nekat rek ngabedol Uju sagala. Tapi geuwat dicegah ku Aki Juari sabab percuma mantuan oge cenah ari nu ditulunganna geus jadi layon mah nu aya bakal dirina sorangan anu milu kabedol ka jero eta leuwih. Tenang neng, tenang tenang, yang ujung geus saya dikieuna jadi percuma ditulungan oge geus heula bahaya cek Aki Juhari basa nempot tika tetare jalan wae rek nyeredeung nulungan Uju nu geus taya dikieuna. Nyaki tapi hawatos ki karunya tuluy dicana ka jero eta leuwih manya urang kalah cicing wae cek tika bari rek ngalesotkeun dirina nu keur ditegeran ku Herman. Ulah neng, ulah bahaya. Tikangan bati jumerit tewasa nenjo nasib Uju seperti gitu. Koncina ieu mah urusan aya di diri neng nyalira. Ieu urusan aya patula patilina jeung patula patalina jeung nyenemi karuhun neng. Maksudna carana iwal ti neng nyalira anu kedah nyambat jurig susu kemas ayeuna. Sok sambat neng arwah marakayangan nyenemi sena nyurup kana raga neng. Jadi pamitos kitu mah urang bisa gampil ngajiratna. Ngadenge pok-pokan ti Aki Juhari samodel kitu Herman teu panuju ceuk pikirna ti karek disebakeun. Pan geus kabuktian kumaha balukarna tina ngalakukeun hal eta seperti anu karandapan ku Dedeh pamajikan Uju nu geus taya dikieuna. Ki nah talapat miwarang sineng nyamat jurig susuk emas atuh ame kitu mah kawas nu bade ngagebruskeun cek Herman bari kerung. Ulah salah paham jang. Aki lain rek ngagebruskeun tapi justru rek nuntaskeun ieu masalah. Insyaallah mulai kajadian naon ka diri si neng. Herman masih bingung hatina can gembleng ngidinan. Tapi lila-lila mah sanggeus dipikir dibulak-balik dibebeung diutahkeun antukna tika sorangan nu mere jawaban. Wios Kang Herman, mangga ki. Pami eta jalan hiji-hijina mangga ki mangga. Rengse nyarita kitu tengah dago nu lainna nyarita deui. Tika tuluy dititah diuk dina taneuh. Hareupeun leuwih ronggeng. Sila mendeko bari panon tetep neuteup ka eta leuwih. Sok neng, halangkeun tembang buhun, ceuk Aki Juhari. Lalaunan bibir tika ngagerendeng ngaheulangkeun tembang buhun. Sasambat kalalembutan nu nyanding dina susuk emas teh.
menang sababaraha balikan ngahaleangkeun tembang buhun. Hal aneh mimiti karasa. Awak Tika mimiti ngegidir tarik baris sakapung sasambat jadi noroweco tepuguh. Bibir nerolang aneh malah sok bari ngagarayam atawa nyikikik seuri. Anu matak beki kukurayeun kana bulu punduk teh. Tika lain wungkul nyikikik seuri tapi sok diselang ngawih tembang bangbung hideung. Herman anu geus was-was tianggalna jadi beki tagiwur. Tapi gancang dipapar ku Aki Juhari sangkan tenang. Tapi rek ditenang-tenang kumaha da beki kadituna kayaan beki matak pimelangeun. Panon Tika duanana geus bodas kabeh malah leungeunna cacakar kana taneuh sagala letah ngelel blegueh jiga kumaha layon dede harita. Teu lila taneuh di eta leuwih teh katempo euyak-euyakan. Ki, kumaha tuh ieu teh Ki? Cek Herman beki tagiwur. Aki Juhari laju diuk di satukangeunana Tika gap leungeunna ditunda dina embun-embunan Tika bari nyarita. Tenang neng singkia, tahan bawa arwah nyunemi ka alam sadar. Di dieu Aki bakal ngabantos. Bari beki nekenkeun leungeun kana embun-embunanana. Aki Juhari mimiti babacaan macakeun ayat-ayat suci anu dihususkeun pikeun ngaduruk setan siluman sileman jurig anu nyiliwuri nu nyangking dina awak Tika. Mitra kaum dangu jirim Tika geus pikasieun cacak-cacak ukur kasurupan tapi sakujur awak sagemblengna diraksukan ku arwah ninina nyaeta arwah marakayangan Nyinemi. Meh-mehan teu bisa ngawasa jiwana ngan untungna sakumaha anu dibejakeun ku Aki Juhari. Tika moal nepi ka tutuluyan jiwana geus karuruntuk imah gedong Nyinemi ku tali singlar parancahna Ki Juhari. Di jero batin Tika satekah polah mere perlawanan ngagiring arwah Nyinemi dibawa ka alam sadar sabab lamun tuluy leupas kasadaranana bisa-bisa mehna anu cilaka. Bantuan ti Aki Juhari oge geus pasti mere pangaruh anu gede. Ayat-ayat anu dibacakeun kontan ngajirat terus jahat sangkan teu bisa hojah. Tika nepi ka dijieun adug songkol abrug-abrugan. Tina bibir Tika geus teu puguh anu kaluar, kadang ngoceak bangun kanyanyerian, kadang nyekikik seuri mata kukurayeun. Seor-seor katambah ku nyeorna angin, jadi tambah situasi beki pikasieun. Herman jeung Nini Salasi ukur bisa ngajanteng tekecet-kecet. Merhatikeun pilih genti antara Tika jeung kakuburan sabab anu narik perhatianana teh kuburan ngadadak beulah rengat. Geus tangtu lamun aya jelema anu ngelola ka dinya pasti bisa nenjo ngabarakna layon-layon anu patumpuk. Geuningan di dinya kuburan anakna Nini Salasi teh. Horeng di antara layon Uju jeung layon Dedeh oge aya layon-layon nu lainna anu kari tulang-tulang. Detik-detik kategangan terus lumangsung hampir-hampiran Aki Juhari tak beakeun cara. Datela arwah Nyinemi kacida jahatna jeung hese diperuhkeunana. Tapi guberkahna Gusti sarta saling bantu antara Tika jeung Aki Juhari. Lamat laun setan marakayangan bisa ditaklukeun. Mitra kaum dangu badang jeung eta. Diruruntuk imah gedong Nyinemi nyampak susuk emas ngagoler dina jujukutan nu geus renghek kawas kaduruk. Susuk emas renghek jadi lebu. Mitra kaum dangu heuleut sabatara waktu ti harita. Tika lalaunan leler tengamuk teuing jiga tadi. Nya kitu leuwih ronggeng anu geusat tempat kuburan-kuburan jalma-jalma sarakah jeung para korbanna teh geus nutup deui saperti bihari.
Beuki kadituna kasadaran Tika balik sagemblengna. Panonna duana geus aya hideungan deui ngan kakarek oge balik kasadaranana leus bae Tika teinget di bumi alam. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Bray panon Tika beunta red kaditu red kadieu kekereceman pikeun ngumpulkeun kasadaran. Mimitina mah tetenjoan masih ngabelegbeg ngan sanggeus rada lila mah katingali eces. Trilati harita oge mehna sadar lamun dirina keur ngagoler di luhur kasur. Red kana leungeun anu geus dipasang selang inpusan. Red kaluhur kana langit kamar geus kitu ngagilar ka sisi breh katenjo Herman kasampak diukna kursi tunggu nu aya di salah seje rohangan rumah sakit. Neng, geuning tos gugah tah, cek Herman nyampeurkeun. Di mana ieu teh? Di mana ieu teh? Tika muterkeun deui panon ka sakurilingna sabab eta rohangan asa kakarakuano. Di rumah sakit, Neng. Di mana? Di mana, Kang? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Terus ari sini ni Salasi kumaha? Sini ni Salasi. Si Uju, si Dede. Ari kuburan anu aya di leuwih ronggeng. Jeung ruruntuk imah gedong ronggeng nemi kumaha? Pertanyaan Tika ngabaredeg pisan nepi ka Herman bingung rek ngajawab nu mana heula. Herman ngusap heula sirah pamajikanana pinuh ku kadeudeuh geus kitu pok nembalan. Ti saprak kajadian di leuwih ronggeng teh. Neng teh imut, teh emut. Naon? Teh emut, teh imut. Lain teh imut, teh emut. Salah maca naskahnya. Mohon Neng, malum Neng, manggang na nuju taya nu nyawer Neng. Cager. Mitra intermejo. Wara mitra. Pertanyaan Tika ngabaredeg pisan nepi ka Herman bingung rek ngajawab nu mana heula. Herman ngusap heula sirah pamajikanana pinuh ku kadeudeuh geus kitu pok nembalan. Kieu ieu teh. Ti saprak kajadian di leuwih ronggeng teh. Neng teh mutna oge 7 dinten. 7 dinten? Cek Tika kerung reuas campur kaheranan. Neng pingsan 7 poe 7 peuting. Terus anu lainna kumaha, Kang? Tanya Tika deui. Geus kitu mah dedak-dedak we Herman nyaritakeun kajadian-kajadian satuluyna. Ti satu tas ngajirat arwah Nyi Nemi. Tidinya Tika ngalenggerak teinget di bumi alam. Tuluy dibawa ka imah Nini Salasi. Ngan meunang sapoe didinya Tika can keneh sadar. Nu antukna Aki Juhari menta ka urang lembur sangkan nganterkeun ka rumah sakit. Ngeunaan layon Uju jeung Dedeh geus bisa diangkat di jero eta kuburan. Nu lainna mangan kari tulang-tulang wungkul. Terus ari layon Dedeh jeung Uju mah dianterkeun ka keluargana kanu ambulan diiring ku para polisi. Dibantuan keluarga
Tangtuna ieu kejadian ngajadikeun pihak kulawarga Uju jeung Dedeh ngarasa sedih anu taya hinggana. Tidinya Herman nyeun laporan ka pihak nu berwajib. Menang 2 poe Herman ditahan di kantor polisi, diinterogasi jeung ditanyaan segalana kaasup ini salasi oge Aki Juhari pun kitu deui aya sababaraha deui urang warga Lembur sebagai saksi. Kaputusanana akhirna Herman oge distatuskeun jadi saksi nu antukna sararea bisa keluar deui. Tah kitu neng caritana teh. Pungkas Herman tina medar lalakona. Ngadenge kitu mah sagruk weh tika teh ceurik dina tangkeupan Herman nu jadi salakina. Ngabarengan layar penutupan ciciren lakon geus anjog kana tungtungna. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeunna ka Mang Anggang. Hate mah lir kila-kila simpena wiati mes-mes muyung tungtung layung mes-mes melangku kahariwang. Pilih genti ngagali wanci silih bintih nitih kapeurih nu ayeuna pisan. Mang Anggang nyungkeun dihapunten bilih bendu kacipta suanten simkuring parantos kumawantun linggih kanu tebih nyelanganjang kanu Anggang ngaja medar carita sungkem nampangkeun diri nyuruh maos pika keheuleun. Salam baktos kasadayana anu parantos manco dongengna dugi karengesena rumaos sim kuring tos tega basa nada dihapunten bilih aya nu kasebat tempat sareng nami anu sami dayeum mah ngan saukur dongeng daya patulak patalina sareng nu sanes-sanesna. Sakapeung hate teh sok kiruh ku kalepatan, ari badan sakapeung sok ripuh ku kaayaan. Ngalayah ngabedah sasat ku waktu silih tindih ngagerih garing kasedih nyanggakeun kawih kaasih sanajan teu nikreuh patepung jonghok sanajan teu nikreuh ngagandong landong mung bingah mah kantenan parantos gumulung najan tetepung. Simkuring reueus ngadeheus ungkara asih mahugi carita medarkeun dongeng Sunda nungan sakieu mampuhna. Juru dongeng Sunda anu tebih tina perceka jauh tina punjul ngan ukur ngiring ngamumule iji kibung dina ngelestarikeun seni sareng budaya Sunda. Pang-pangna mah tina bahasana bahasa Sunda, bahasa titipan karuhun urang sadayana. Mangga mitra mengpeung geget sang kanineng kahatur pidua kasadayana mugia bagja tur waluya. Sakantenan dina dongeng anu pamustungan ieu Mang Anggang nada amit mungkur amit mundur susuganan mungkin dina mangsa anu kapayun urang tiasa patepang deui dina pagelaran dongeng Sunda anu anyar. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment laras pisan.